أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anak Adam anjeun di dunya ngumbara hirup anjeun di dunya teh moal lila. Umur anjeun unggal poe dikurangan berang peuting unggal poe dikurangan. Anak Adam anjeun ulah kajongjonan neangan harta benda teu jeung jejehan. Kana ibadah anjeun geus mopohokeun poho rukun Islam rejeung rukun iman. Anak Adam naha anjeun henteu sadar hirup urang di dunya teh moal megar. Perhitungan engke dia umul akhir ku Gusti Allah urang mo bisa mungkin.